Mulai gas burik. Geus we kuy ngomong meuli kenang. Atuh ya, pang balik kena aing boga ka ditu. Asa tuh? Adanya. Ya bitna. Ulah lila. Oh, Urang nungguan di dieu nya. oh, katu banyak. Yuk. Sal. Ole. Naon burik? Ya sal orang teh ngajual tabung gas. Susah gitu burik. Anu Mang Didis pungguy teh sal, tebogaan jeung meuli beas cenah. Oh, ek dijual sabaraha kitu eta burik? Tah bae, 50 kenan. 50. Teu nu di dinya. Ya duitna. Keun golerkeun di dinya. Sal, taya kana saya mah ya. Panggil sal dibalik. Ah, lumayan euy. Disisa ongko ya teh. Ti Mang Didis ongko tadi teh. Jadi 100.000 lumayan. Si burik tadi lihat teuing aing teh beuring pamajikan rek masak tuh. Beuting deui. Aduh, nah ka mana kok aing susul wae kitu. Susul wae ieu mah moal bener. Sah tadi si burik teh ka dieu. Mang, gas ngajual gas? Aduh, sah tadi si burik teh titah ku aing meuli gas, kalah ka dijual jeung tabung-tabungna ieu kumaha tuh urusan asal urang? Betul, ing mang eta mah urusan emang jeung si burik. Da tadi si burik ka dieu teh ngajual gas cenah. Mang Didis eueuh keur meuli beas. Aduh, ari si burik, geus atuh kumaha urang kudu ditebus wae. Sabaraha tadi si burik kajualna sah? Jual nama 50 mang. Ngan wayahna we meureun aya geus diuing mah jadi 150 dah hargana sakitu. Lah geus atuh mah teh ditebus sah aya 150 mah. Baelah aing geus katilu si burik aing mah tadi si burik geus. Ayo sah. Yuk. Nah, Mang Didis mah karunya pisan. Oh, pasti burik kalakuan teh anggar we kitu. Bro, adam ketemu turku gong tarik itu coba dibuat gaul. Onjo ku aing dalam kali ini. Goblok. Kan tadi teh motor teh biasa wae. Tadi sada teu naon di keluarga urus Cenah grafik ngaliwat biasa. Aduh, aing teh sabu aing ngomong jeung si Ano teh pura aing. Anu ku aing lah. Lah sieun. Gila, aduh eta geus euy. Atuh, atuh geus sih. Aduh. Tah, si madu. Berasa. Wah, ini tak adil. Punten dupi jalan ka Situwangi kapal di mana? Oh, Situwangi mah kapan gitu Kaditu. Teras. Ya, kan aing bawa motor launan luar gaul wae sia teh. Mereka di sini aja. Kaditu. Sana kumaha? Gua gaur kumaha teh gua gaur. Wah, saya kaditu perempatan. Kasih Tuwangi itu kaditu tuh. Geus diganti kaditu kasih Tuwangi mah. Siapa salah aing. Tuh kali itu sedang raja mah. Astagfirullah. Aing udah tuh liar. Situwangi aduh aing Gusti lanjut yuk ngajak nongkrong ke patut atuh. Jangan ngomong kemana teh lah. Yo Situwangi mah kaditu on. Itu nu larasna ka mana, Etos wengi ieu teh. Kapal gitu Siapa pula peta hampura ngomong kayak sia teh. Yo, lain gua nanyakeun ke Nanyakeun jalan di mana ka Situwangi. Pan heuh jaga ya di gua gaul tadi. Aduh, Sopan sopan ya zaman mah. Buat gaul ieu. Sopan zaman mah. Naros balik apa tuh? Itu enak naon? Aku mah cuma naroskeun jalan, Punten. Ngomong atuh. Banyak ke jalan. Kasih tuh lagi. Kaditu. Terus tuh ieu. aing nongkrong kitu kan itu. Nah, aing kita tadi kan ngomong ke jalan, nanya ke jalan sia teh. Ya, set radio rumah. Bejaan jalan ke set. Ngomong Pan tadi ge di bejaan ya kaset rumah. Pan uhun teh tetangin abi teh naroskeun jalan. Kerencangan agenana kakaknya romot ka abi. justru eta. Kalau udah keras wae ngomong. Terus ngomong ka aing tadi. Aing ieu teh jangan nyesut. Nyawa balik deui we.